Sampurasun, berjumpa pandai di channel Sunda Saksa D2. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalau sadayana masih setia, masih kene monco di channel Sunda Saksa D2. Dan ieu syukuring bade ngawanokeun nyata dina konten salajengna mangrupi peribahasa bahasa Sunda. Naon aya peribahasa bahasa Sunda? Peribahasa bahasa Sunda teh nyata mangrumpikeun kekecapan anu hartina tiasa janten papatah atau mangrumpikeun papatah dina nggoning ngalakonan hirup atau kahirupan sadinten. Oge tiasa mangrumpikeun pientengen panginten kamo kurang dina lumangsungna kahirupan. Tah itu mangrumpikeun hiji papatah atau napi oge pangjurung laku tah kitu mohon. Oge pientengen salah sawiosna dina peribahasa bahasa Sunda nyaeta anu ngaguar saperkawis sifat atanapi keayaan atanapi oge kondisi panginten ngomongnya nyata anu ulah sampai kejadian ulah sampai kalakonan atanapi kedah kitu kedah kieu ngarah kitu ngarah kieu tah sapertos kitu sikuring bade nyontok kerupina sabaraha hiji paribahasa bahasa Sunda. Sekedap. Salah sabios paribahasa bahasa Sunda aya nu kieu kahiji uyah tara TS kaluhur. Naon? Nah, eta paribahasa. Mohon janten kalakuan atanapi sifat sepuhna atanapi sifat orang tua moal TS ka sasaha tinantos panginten TS na teh ka palaputrana moal ti putrana nu TS kaluhur moal janten ari sifat mah biasana mohon ti indukna panginten atanapi ti sepuhna ka murang kali atanapi ka keturunanna sapertos sifat naon teh aya oge anu sifatna perbawaan teh agamis atanapi panginten seorang ustad bisa Allah panginten sakedik nama eta sifat-sifat agamis atanapi sifat kaustadan teh lumungsur ka murang kalina atanapi oge gaduh sifatna seorang seniman menawi panginten sepuhna teh seorang seniman atanapi seorang aktor. Nah murang kalina teh tinantos panginten emang teu janten kapastian nanging sok aya anu nitis ka murang kalina nyaeta sifat-sifat senina ka murang kali tapi keturunanna. Eta teu jamin orang Sunda mah sok diistilahkeunnya sapertos kitu. Upami aya nu sifatna sami ti ramana ti sepuhna ka murang kalina eta sok diistilahkeun uyah tara TS kaluhur. Teras deui jati kasilih kujunti. Nah, naon jati? Jati teh nyaeta tangkal anu sakitu kokohna, anu sakitu teuasna kitu tah. Biasa kasilihna kageser ka kujunti. Kujunti teh nyaeta tangkal anu biasa we sami tangkal nu rapuh kitu tah tanapi anu teu sakuat jati. Tapi eta tangkal jati biasa kaseret ku tangkal anu rapuh, tangkal anu biasa-biasa lah gitu main. Ieu teh diistilahkeun nyata ku hartosna
pribumi anu eleh ku padata atau tapi anu mara gitu ta. Eta urang udah sampai ka kitu. Urang gaduh budaya, gaduh kebudayaan, ulah sampai kageser ku kebudayaan deungeun. Nah itu lepat. Panginten urang udah nemukeun jati diri urang, budaya urang anu leuwih kokoh, anu bisa mempengaruhi kebudayaan dengan selain lain dengan anu bisa mempengaruhi kebudayaan sorangan. Nah eta lepat teh jati kasih kujunti seseueur teh nyata budaya sorangan kaseret ku budaya dengan. Oke, aya contoh sajanya halodo sataun lampis ku hujan sapoe. Biasa painternya aidina rutuyan kalimat nama atanapi dina kecapa nama halodo sataun lampis ku hujan sapoe. Tos biasa nanging hartosna nyaeta ngandung harti yen kabaikan atanapi kahadean urang sekian tahun anu sakitu lilana bisa leungit gara-gara ku kalakuan kagorengan sakali. Upami dina bahasa Indonesia mah dina peribahasa bahasa Indonesia karena bila setitik rusak susu sebelanga jika cakat seperti gitu kan. Sarjana aya hati mungkir banget jeung hareup, banget yang hareup. Nyata pura-pura dihareupeun majigannya hade basa, hade rupa, marahmai, tapi di satu kandung mah estuning sabalikna mah atau mau niku cenah gitu ta. Janten gitu ta. Hati mungkir beut yang hareup. Salajengna aya oge adeang ku kuda beureum. Nyata sombong ku harta milik batur ataupun kabeungaran batur, tapi dipake kasombongan ku diri sorangan. Aya oge aya jalan komo mentas nah gitu. Jadi eta mah hiji perbuatan nu naonnya kabeneran gitu ta. Kabeneran mah eta nu jadi teu direkayasa ti awalna oge teu aya rencana ti awalna deui cenah kitu ta. Aya jalan komo mentas nah gitu. Jadi asa di jalanan, asa dibere omer nah gitu. Mohon kita rupina peribahasa anu tiasa kusim didulikeun insyaallah palinten serpisan anu aya palinten 10.000 mungkin oge aya jutaan palintennya. Mohon simkuring mah ngadugikeun salah sawios teh itu mohonnya supados tiasa wano tiasa janten kuningan khususnya kamu mikalana pikanyaan mikadidir kana bahasa Sunda bahasa Indonesia. Semoga urang sami-sami diajar urang sami-sami ieu lestarikeun bahasa urang pake ku sapopoena urang angge dina kahirupan sadajana. Pepina musa kitu pihatur sagede hapunten muka suhun ka para pakar ahli bahasa ahli sastra Sunda sakali deui memungka dedelan kanya simkuring kana bahasa Sunda kana bahasa sorangan simkuring ngaraos risi panginten upami bangsa deungeun leuwih ngarti leuwih bisa dina bahasa Sunda tibatan urang Sunda sorangan.
deui. Hatur nuhun oge tong hilap panginten ka kaluwargi anu mesti satia unta acana tiasa di subscribe sareng like-na oge komenna sareng masukan anak oge namun kanggo pamajengan simkuring dina